zebra gitu rarai tadi caket sareng kamera mah. Kalau keren ngerokan. Ngerokan saha? Agnes Molotot kumaha damang. Ngerokan saha? Kalau salaki. Atuh teu naon teh ngerokan salaki mah teh masalah naon hubunganna mun titu teteh teh keur ngerokan mas taka mamas tak karek. Iya, Aya masalah. emang nggak deteng, nggak kedean, nggak bekahan ya mah. Nya. Ciciduh deh ini teh. Oh, Nya. bener. Ciciduk Heeh. deh. Alhamdulillah ya ada mah alhamdulillah Agus teh Agnes engke mana rekel ka dieu nya engke soalna abi teh bade aya program aya teh abi teh. Jadi Ya, abi teh cici. lipe abi teh kita bakal diupload ku abi teh dina platform anu sanes. Matakna kada onkom. Cici Lebar Duna gitu jadi lebar. buyur tuh. Kulan? Cici Duna jadi buyur tuh. Oh jantan teh. Matakna kan aya paripaos geuning kieu nya. Pami jalan-jalan mendingan ke jalan tol ngalah teu utah cenah. Pami dicara ka jalan til mah kita bisi utah gitu. Iya. Nya Iya, gitu. kayak seperti kamu di sawah, aku di Jepang. Kamu di bawah, aku yang goyang. Nah, eta mah tuh. Kumaha teteh di sawah, abi di Jepang. Teteh di Hmm. bawah, abi taranjang gitu. Mang liang belut aman, mang liang belut aman, nya aman. Ere-ere melak pare liang belut di talian. Awewe Gampang. awewe jol ngajak sare, ari pas dicabut loba buluan. Salah kita. Rambutan atau eta mah? Nya rambutan. Udah Sunda. Teteh atuh sisiniran heula sesekali bahasa Sunda teteh. Ari teteh teh di mana? Abi di Bandung, Cimahi. Atuh caket sareng abi teteh. Di mana eta? Di Sariwangi, Oh, sering lah. caket Saritem, Alah, meni sari teuing atulah. Sari Awon. teh Ajeng, teh Ajeng Sapitri ya. Teh Ajeng kerasa naik engke atuh napi ditaekan wae. Allah. Teteh teu naon nya. Eta caro kita teh mau naon kan abi heureuy teu naon kan? Nyawa, mana naon emang kunaon? Henteu kan sok aya teteh nu carogena timuru pada urang di Marsus kieu padahal abi mah da ukur heureuy bilih aya nu salah kita teh timuruan. Ya soalnya kan dibikin konten. Nya, henteu kan aya teteh da jalmi teh beda-beda, mata kami nyungkeun Widi gitu kan. Da aya basa eta ge aya teteh anu ieu kumat gitu bae akang mah kumat naon ari teh. Teh Ajeng teh icalan ieu cenah teh. Teh sayangku si Teh Ajeng eta teh icalan ieu, icalan cau lumer, icalan cau ngacai. Alah, embung asen reuneu. Assalamualaikum Teh Ruri, waalaikumsalam. Reuneuh, ai reuneuh teh nya teh singkatanana di re teh reungeun, ngeuh teh ngeunah. Di reungeun menikot ngeunah. Heeh. Heeh. Direueuhan kota ngeunah. Heeh. Emang ngeunah gitu teh? Teu ngeunah sih ngaluarkeun mah. Re- Hehehe. Reuneuhna mah nu teu ngeunah mah. Heeh, dicabut marah, nggak dicabut jadi ayah. Alah sia. Si teteh mah kitu wae euy aing mah euy kana palangkakan wae euy. Teteh abi ayeuna teh nuju ngadamel single teh akang naon si Lumer nu akang meureun. Teteh abi nuju ngadamel single sia teh lagu doakeun nya sadayana nya. Abi teh Oke nuju dah, ngadamel kasih ngalah. ngadamel judulna Kanyut Kasurupan teh judul laguna teh. Aslina. Jadi lagu nanti siga kieu teh. Mana lah tuh, yang request sekali nyanyi Doraemon atau si baleng si alat pengaduk tai gini kan. Hayang indit ka ditu, hayang indit ka dieu, hayang itu, hayang ieu, loba kahayang. Kabehanana oge bakal kacumponan, alatan boga kanyut kunang anu aheng. Hayang ibar anu luhur kajomantara. Hey, kolecer awi. Lah, abi resep kacida domba Garut. Maafkan keluaran baik cenah. Teneng atuh nun teneng. Dijawab ku Abi betong. Sok jawab teh, geuat. Alat pengaduk tai. Wak 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 wak. Maaf keluaran baik. Neng Triana aduh si Neng ieu geus magelis bager di nyaweran ka abi teh Neng Triana. Omat Neng Triana abi Hmm. 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 si teteh teh engke beres ilah teh beres ngerok aing mah naik nah ini beungeut namanya disumput-sumput itu nya. Nah, disebut-sebut kumaha ieu? Ieu rarai Abi. Da irung kabeh atuh da irung kabeh jabani ngeuneuk-neukan ieu kikituan kan kesana teh nu ningali teh urang teh jadi kumaha kitu jiga nu keur naon.
nya bae atunya. Henteu teh ajeng rek naik. Teh ajeng rek naik moal sok. Teh ajeng bisi rek naik geuwat. Teneng si teneng yo. Sok amengpeung abi keur daek ditaekan yo sok kuat kadar ieu. Akang maaf hok ganggu teu, abdi teu ngarasa kaganggu biasa. Teh ajeng mah dikunci, teh ajeng mah meni polontong dikunci tingali. Privasi. Nya di privasi. Alah sia, tah kieu teh sayangku ningali teh ngeunah da siga kieu. Teh teh wasta teh saha? Abi GG. Hah? GG. Oh GG. Ari teteh tadi, teteh tadi siga kieu tanya. Tah siga kieu. Sok abi tingalieuna naon ari teteh? Ayeuna kumaha? Ayeuna mah raos katingali kan aya irungan, aya waosan, aya lameyan. Susu nampuyak saweos teu katinggal susu nampuyak da teu naon tanya da urang tetos kumaha deui. Jol seuring teh mah. Emang dibuka. Maaf ke dibuka deui. Sok atuh teh. Teh ajeng lamun ka dieu mah kudu naek sia teh ajeng lamun teu naek ku abi dicarekan. Padalarang hadir Kang siap. Sok anu brek naik saha? Pokoknya guys anu nana naik kudu on cam teh soalna naon lebar ke kobi bakal dikontenkeun ke giliran naikna. Sok beres si teteh ieu beres abi ngawang teu cing eta. Terus teh lamun teteh siga kieu uget-ugetan ge teu ngundang imajinasi nu lain-lain. Ari tadi makanya gambarna sakit teh terus teteh kikituan kan sigana teh. Urang teh kumaha? Cing celaka cincang cut tempe bulu kanyut peso asaheun Jeut. lauk gurame Mek. naon ka ditu teh. Enggak sakitu. Oh geus sakitunya majalah aya teh Nina nikmat lamun di talianana tampolong kaleng belut di talian teh gege entong gandeng bisingke ku abi ditumpakan. Tenina damang tenina entu ya mah sareng teh gege eta ping teteh eta menikot badag curiga tonggong si AA eta mah da tah kitu atuh teteh ini si teteh mah aduh eta rimil kitu bodor Sunda teh gege engke urang ngopi ah Ayo. di Cimahi abi seringna ka Cimahi da. No da abi mah enak. Abi mah stayna ayeuna di Tegal, Jawa Tengah. Alah sia jauh guys sok rang si sindira sok atuh tenina si sindira naon tenina pak golepak daun awi pas dicabak bau tarasi nya pak golepak daun awi pas dicapak bau tarasi kanyut Pok ame-ame, Arya pok ame-ame, belalang kupu-kupu. belalang kupu-kupu terus Eta tong di memek ome tong di bisi jarang kanu kuku. nain gitu atuh teh pok ame-ame belalang kupu-kupu memek tong di ome komo digegel ku huntu. Atuh peurih. Mantakna entong bangun keur ngerok si teh keur ngerok akang si teteh keur ngerok salakina anak yatim cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tina tak-tak kana susu ti soledat kana Momok. lancar si teteh tanya tak itu eta kadon aya di dieu naon ada sumber momok nya aya di dia atuh da kumaha deui urang mah mangker gawe henteu teu keur gawe mah biasa we hok eta akang tinggal dibuka ayeuna mah naon ari teh ajeng jual dibuka wae si teh ajeng mah ieu teh gege si teh ajeng mah harkos wae ka abi euy harkos pinter na si memang asli atau abi teh memang lamun teu pinter mah abi teh meureunnan percuma bapak abi nyakolakeun jeung inung bapak abi Futsal mang. naon Eta futsal mang budak, cenah eta budak abi aya anu komen. Cirio. mana Cirio futsal mang oh Rio teh oh iya teh sumber Rio teh sumber momok teh putra teteh Nuhun. sumber moks nya mang mang Rian teh bener Rian teh sumberna tina momok soalna kapungkur kan brojolna ti dinya matak urang teh ulah kurang ajar ka awewe teh nya guys ka para lalaki urang tong sok sangeunahna ka awewe teh da awewe teh sumber kahirupan lain jorang ya perkara ya lamun disebut jorang mah kieu misalnya abi TGG Yuswa seberapa tahun 3 hiji. tuh TGG teh Yuswa 31 tahun kan ti mimiti lahir nepi ka ayeuna eta si Itil teh dibawa manya ulah disebutkeun nya
Nya, bener. Ah, lamun jorang mah lamun misalkan ku si TGG terus dipotokeun ditempel dina tembok tak eta karek jorang cenah tadi naroskeun peda di privasiana dibuka mangga tinggal sanes teh ajeng dibuka teh geura naik cik atuh spill nu amang sok sanggeunana lamun di spill teh eta geus poren lamun disebutkeun mah misalkan abi ngomongkeun kanyut naon sok porenna naon bida ge ngomong kanyut naon udah biasa wae atuh urang teh dina awak nya TGG nya dina awak urang sok aya irung aya naon nah ari ngeliatin. Gak enak serius. tuh nggak enak tonggengkeun lah teteh ngara enak mah tuh si teteh mah salakina ente apal bahasa Sundanya Ente. oh nya paingan aman teh ajeng alim ya hoyong dihandap teh ajeng mah tuh da licik yang dihandap sakali mah di luhur atuh dateng ngeunaheun di luhur kita kayaknya Ente abi mana yang dihandap? oh mung gawe teh ajeng mah TGG mah Da umum abi mah ngeunaan ada dihandap. oh nya ketang teh TGG eta si TGG aing mah sok rada linu lamun ningali istri aya sihungan Nah, tah aya kan bener cek aya gantian sok rek naik mang susan TGG ari TGG teh Cimahina di mana aslina Cimindi, pas Cimindi pisan. ya Allah deket atuh eta mah abi pisan di Cimindi mah teh abi di Jalan Budi nomor 2 Alah pangulinan atuh etana mung barak sahayu. abi Berengorong. tuh abi mah karek abi teh pindah ka dinya teh 2018 abi pindah ka Cimindi ka Jalan Budi teh aslina tahun sakitu Dahnya ka indung teh sok kitu. Dia handap mah geus we jeung kebog cau. sok ieu rek naik cenah naon sok mang on cam sih mang lamun teu on cam tingalikeun ku aing mah sok sumber momok teh sahana min teh wasta teh mang eta on cam geura mang Assalamualaikum. Waalaikumsalam ton cam budug palangkakanna geuwat mang on cam dari dia mah kudu wajib on cam soalnya rek dijadikeun konten ku abina Aku ingin begini, aku ingin begitu. ingin ini hayang ieu hayang tah lamun misalkan kecap kanjut teh misalkan kecap kanjut disebut jorangnya atau disebut ieu aya kecap anu babasan kanjut kundang siga gitu kan nah ari urang nyebut kanjut misalkan disebut jorang ari nyebut kanjut kundang henteu tah misalkan siga gitu susah senang ari teh rek naon naik geura cicing we tah uing teh lamun hoream naik teh siga kieu teh lamun naik cicing on cam mung tinggal ngomong henteu coba naon teu dibacai dicuekeun teh ajeng teh dibaca naon teh ajeng mana tapping mana teh ajeng teh tekap eueuh teh ajeng akang tomben tiasana hok ningalian video abin we nah naonan teh abi mah tara ningalian video ngan basa eta mah abi kan teh ajengna karek wawuh jeung abi teh lamun anu asup ka abi karek ditingali ku abi video na ieu saha jelemana ti mana ngar abi wawuh kitu maksud abi teh ari teh ajeng mah teu kudu dibuka oge da anger bisa ditinggalian ku abi da geus babaturan atuh lamun teu bisa so teh lamun misalkeun jeung jelema anu teu berteman moal bisa sok urang sisiniran deui lah aing sisiniran deui Crazy, all you gotta do is just meet me at the naonnya sisinirannya bukan naon mang buka celana henteu eta si teh ajeng dibuka privasina Agus sedih banget oh nya Agus sedih banget crazy, all you gotta do is just meet me at the Agus sedih banget, Agus sedih banget, Agus sedih banget, Agus sedih banget. Geus tah. Agus geus tarik naon deui sah. Susah senang on cam tapi nya sok and on cam going ditaikeun jika tadi mah tuh naon dah naik tapi teu daek on cam teu daek ngobrol hese sok Agus deui naonnya Agus buntungnya ya Agus buntung it's just meet me at the Agus buntung banget 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 tapi mungkin ngeu geus Agus tah sadeui sok
Lamun nu hiji deui embung apa nu hiji deui mah mung pipilueun nu hiji deui mah soalnya eta mah masih kena aya nilai HD-na lamun geus nu hiji deui mah nya. Lamun anu geus nu dua ieu mah memang kacau parah gitu lamun nu hiji deui mah kan samemehna aya nilai-nilai nu HD-na lah jadi mung pipilueun Lain anu eta lain nu hiji dene mah anu badak PSPTD nu dicolokonna. Dicokel. Oh teu apa ente nu geus ieu nu ajengan teh. Oh. Nu eta mah mung pipilueun jadi memang salah sih jelema eta memang salah tapi sebelum sampai eta kan Cai. Agus Ngisinger naon Agus Ngisinger Agus Buntung nyanyi Cengcimen. nya cengcimen Agus Ngisinger sok sanu rek naik sok gobat ku aing ditaekeun guys mumpung abi keur daek tapi syaratna kitu nya kudu ngobrol bahasa Sunda jeung kudu on cam lamun teu kitu moal diturunkeun ku abi kudu on cam Garita gerak on cam atau ti tadi ngabutan wae no sok si teteh sayangku ge naik ka dieu teh naon soalnya si teteh sayangku teh sono hayang ngawangkong bahasa Sunda bener teteh abi di Cimindi teh tahun 2018 oh abi anyar oh anyar di Cimindi mah anyar ngalih kadinya on cam susah senang mikir aja sorangan Assalamualaikum sok gerak on cam ari susah lain kursus serian on cam heula gerak Cimindi teh Cirebon mang lain Bandung Siap 86 A. Assalamualaikum Akang salam kenal Waalaikumsalam Teh Wida salam kenal ti urang Garut Cimindi teh Cirebon mang ya Cimindi Cirebon serta dede aku diajar mundur atuh mamang meni beungeut kabeh nu kadeuleu teh si mamang da urang teh linu ningali beungeut ka sana mundur mang saeutik Waalaikumsalam goreng sinyal cek mami habi mah Cirebon cenah lain Cirebon wae yeuh alah si mamang tinggal kalah pause teteh engke di longoknya konten ieu teh aya di bakal aya di Facebook sareng di Ucup diucup di mana di Capcuk lain dicapcup di Ucup si Beureum jadi bakal aya ku abi di-upload di dinya oh mun geuning orang Garut resep abi ningali piti-piti da mohon dan teu boga eta bi mah tara muka eta Facebook mah pasti boga pan cek mami abi mah di Cirebon cenah atuh mami di dinya we dede ah si Dede teh umur sabaraha tahun itu teh si dede Assalamualaikum, 14 tahun nah teteh kawin umur sabaraha Waalaikumsalam senang Waalaikumsalam nah teteh umur 3 hiji geus boga budak 15 tahun bisaan apa berarti kawinna si teteh umur genep belasan nya 15-an berarti Titi Nurbaya berarti dun si teteh tamat SMP langsung numpak eta mah SMP keneh boy SMP keneh eta mah nya teteh SMP keneh geus numpak si teteh mah HD euy si teteh canggih Mang Susah sok rek naon Mang Susah kolot baheula lama gitu pan kolot baheula lama tidak ada kata pacaran langsung nikah teh ajeng ulah ka kaluar tuh teh ajeng ke kaluarna bareng nya Mang senang cik mentasi sini ala di ari Mang teh saha wasta teh Mang diletak gara si Mamang gua abi kalah ngajebian ari Mamang teh wasta teh saha Eta hampura ya salam kenal. nya geus kenal ieu ge Mang ari Mang teh wasta teh saha Sinyal goreng wae. tuh jual uang aing aing mah ieu HD ieu teh ieu tah ieu guys ieu contona live anu HD teh tinggali beungeut tinggali alah sia Mang Susah entos ulah wakalung sursing eta belu irung kubung-kubungan tinggali keur kitu aduh si screenshot sok screenshot teh sok HD pisan di si Mang ih tah dicokot beunang tah Kang bade ka zaman heula bade Kang aya ya Allah dicuekeun teh ajang dicuekeun ka mana jajan kemod tah si Jenal ieu urang lemur abi jajan kemod ayo naik jen aing mah jen urang ngawangkong bahasa keleutik geuningan jen lain je ieu teteh mun teteh apal abi kikian teteh gege abi teh dicarekan ku indung abi teh susah sekali eta beungeutna nah dicarekan nya heueuh ari teteh da indung abi teh guru apanan hari itu nya saur abi ge bade ka zaman heula teh ajang ulah ka zaman mending zamanna canak ka dieu teh ajang
Jen banget eta buka Jen kamerana Jen. Makasih ya. Senang. Ya. Kamerana buka Jen. Tinggalin nonton Iya. 30 anu nonton 30 urang hayang wawuh jeung Jejen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampurasun Jen. Aduh sono pisan Jen Iya guys. Iya tuh. Balad abi keur SD. Jadi abi teh balad ulin sampai boga baok teh jeung manehanana. Aja Jen. Sampai euceuk abi teh sampai baokan teh ulinna jeung manehna euceuk. Namang. Jen, ari ayeuna Ngalapuyu deui we. Urang ngalapuyu yuk ah. Oh orang mitangkep lemurnya lain Jen urang teh penasaran Jen di umuran ayeuna di dinya ari baok geus wisan Jen Jen. Mun ieu mah geus wisan. Heeh ari janggot ai baok ieu mah baok geus wisan Can. Orang Kana janggut. tuh dawuh mun. Anjir, baokan di dinya. Gila anjir, da kanyut entog geueuh baokan. Mun kanyut entog geueuh baokan, ai kanyut jelema mah da pasti ramos bos sok ka sabeuleun pisan mah nya eueuh baokan. Ulah udu di teh aing dicarekan Wah. Urang ke nu beunangna soalna urang ieu can diatur kana 18 plus. Teu naon tapi Jen ketang. Teu naon tapi asal ulah ditinggalikeun we Jen. Saluman hujan Nya. tadinya tuh. Sarua Teh Yanti kumaha damang Teh Yanti tak ieu Teh Yanti jadi tuh cek aing ge moal diturunkeun urang meda sono. Jadi we peringetin maneh kudu dipikeun cenah. Kang, kulan teh ajeng Jen ieu teh ajeng teh bogoh cenah ka jenal Jen kumaha tah? Kumaha? Jen, salah posisina maneh sia Jen. Kumaha? Kuduna posisina kieu tah. Tah kieu. Geuat. Heuh kieu tah, kieu posisina. Tah, jadi cocok jeung nu luhur. Geuat. Jadi cocok jeung nu luhur tuh. Cacing. Eta kan nya si Teh Gege kan keur ningali ka handap, tah tinggal maneh ningali ka luhur kitu tah jadi cocok. Iya. Atuh posisina juga kieu tah. Iya. Tah gitu tah gitu. Tah jeung kitu ngerok jadi kana aya ungked-ungked dadana jadi aya gambarna. Anjir. Sorry. Tangke tapi teh ajeng teu naon kan Jen engke ieu ku abi diupload di Ucupnya sareng di Facebook. Tuh. Bedor Sunda sah si Teh Keke si Bunda urang taekeun ieu mah acara penting ayeuna mah urang ngawangkong korodok we namanya. Jen, Euy. lain lamun pamajikan keur ngambek eta kanyut sok dikuapkeun tara ku pamajikan. Di Kolomo. Di Kolomo. Di Kolomo ku manya itil bisa ngolomo sia. Kita sekarang. Da loli koplok. Assalamualaikum. Loli. Waalaikumsalam. Bunda, eta saha nu nyanyian deui eta? Aduh aing mah. Ini emang gandeng ya. Saha nu nyanyian eta? Alah salah nah ieu teh jadi kerik salah abi tata letakna salah guys. Hampura sakedeung. Kumaha ieu teh mencetna teh guys? Kumaha ieu menerkeun nu kieu? Allahu Akbar aing salah mencet. Hapuntennya. Kumaha ieu teh mener dina naon sih teh menerkeun nu kieu teh? Bunda, Ada pengaturan. tadi abi mencet naon ya euy? Host Pengaturan ayo. pengaturan Gitu. lain teu ngeunaheun Jen urang teh tadi teh maksud teh ngara aing mah abang urang teh jarang live teh anyar keneh urang teh Jen karek saminggu. Sok mau diatorkeun ku abi. Ku abi benerkeun. Kok mau ngambil diator ke kata teh abi ya ge bingung bener kecek oh iya set cerah tah kipan kan loba teuing guys loba teuing nanaonan aing mah loba teuing cerek tah ulah jeung wengi sadayana warga ngisinger sadayana kumaha salam baok rontok sampurasun teh keke bade kulem Itu. aing mah rek ngobrol lain abi teh rek ngobrol daria penting aya teh tadi mereka bahas masalah parahyangan pek teh nu daratangna Gusti nu Agung. Urang Sunda mah teu bisa diajak serius Jol naik si Teh Gege. Si Teh Gege teh ieu teh mineng kawing teh komen naon gitunya mineng kan. Abi teh teu apal da Teh Gege live asup live abi karek naik ayeuna nya.
sama memehna masuk dihandap ya barawakannya. Heeh. Jen, Tuh. cik Jen zaman kerletik neng Jen. Lalaguan orang zaman kerletik cik Jen hiji we Jen. Nu ingat keneh di dinya. Anu jiga Kode. eta ge perepet jengkol kan urang ge menang nginget-nginget Jen. Wah. Mana tuh Jen? Anu eta tang kolentang neng Jen inget teu? Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu momok Itil. lain. Bulu pare seseketna. Anu tang kolentang neng Jen, cobaan Jen. Tentang kolentang sita. Ah, waduh, ieu we bae ieu 20 eta nya 40. Sing tarik atuh Jen sia teh. Kebuyutan. Tanggung kolentrang si londok bae nundutan Teteh bisa. adurupan basat lobang kabulusan. Oh, aya nu cak-cak gurame kumaha teh? Cak rame kumaha? Cak-cak gurame. Henteu Jen alus. Alus. Si Jenal eta buka deui kamerana sia teh Jen ku aing dikutuk jadi batu geura Jen. Goreng sinyalna. Alus teu dateng ngelek henteu tanyakeun teh GG tadi. Teu ngelek lamun ngelek mah pasti. Sok geura buka kamerana. Nya teh keukeunya da aman wae. Aman tuh juga nu tadi calangap begini. Lamun nu tadinya calangap mana mah henteu. Da katingal ku urang lamun misalkan goreng sinyal di urang beureum. Beureum. Gawat Jen keteh. Awe oge mun beureum mah teu meunang di deuketan. Heeh, teu meunang deukeut. Eueuh naon ari maneh Jen? Eueuh naon ari maneh Jen? Oh kamerana digadekeun meureun. Heueuh beunana ieu. Ya si putra ieu ka mana si majikom bekas teh eueuh deui wae. Toreto cucuy. Bang Edward, aduh si Bang Edward mana kumaha lain orang Sunda euy bingung. Lain kunaonnya ari jelema teh lamun ieu teh sok arariseng kunaonnya. Geus pagaweanan awo tuh. Nyanyikeun torok-tok atuh torok-tok oleh-olehan nu montok beuki lehwan. Cewean. Stege ge mah. Aku kan gemoy ya. Tege- Anu panjang anu pondok jadi orok anu panjang jadi budak gitu. Allah, paku Eta naon. kaso pondok, kaso panjang. Nyambung Ah, teh si poho deui abis kita aon sinyalnya ya. orok anu panjang jadi budak gitu. Yeay. Kumaha teh gege? Jol ye ieu we na. Torok-tok oleh-olehan. Heuh bener motok kieu lain eta. Lain naon atuh? Eta geuningan. Kumaha? Heuh, eta poho deui. Heuh aing mah. Stek gege mah umur 30 hiji tapi poho deui aing mah kacau ya bikin umur 25 atuh mah can poho. Setengahna tuh bedana ge. Henteu Jadi anak bunda saha teh gege? lain Mang Pian. Oh, nya si teh gege je si teh gege jadi anak bunda tuh udah umurna karek 3 hiji teh gege. Jadi Ngaran adik paling. si teh gege teh ngaranna teh gege soalna manehna teh galak. Asok kuga gege ka salakina. Gingsulan. Ya tuh. Asok kuga gege eta mah lain gingsul sih hung. Teteh kades ya teteh. Lamun keur ngolomoh lamun aya gingsul kitu masuk nyararangkeun dina eta. Bau Ngomong da ubuluan nu salaki abi mah. Aslina. Aslina. Tuh, salaki abi mah anti bulu. Bulu saeutik ge bulu di nyokot bunting. Jukut. kan ngaguntingankeun. Paciwit-ciwit lutung paciwit-ciwit lutung pinah ka luhur. Saha anu bisa ngasupkeun jeung sikina. Teh gege mah bisa nganyangkeun kana baokna. Alah gitulah. Nya kitu teh nya. Bener teh bisa teh ge. Lain teh salaki uing teh. Ngerti enggak? Enggak. Nya bae nu penting mah urang masih serian teh. Tapi salah kita teh lamun ngartian timur mah. Cing nyelang ngalesara teh. Bager soalnya kacidana mau aya mau manggih pokokna mah. Berarti teteh Kita tadi ngerok. acan teteh tadi teh karek ngerok tonggong ayeuna ngerok dadana.
Ya, kelila-lila kehandap. Kali lah kan eta geus ngerok anu eta geus langsung pareum kamera teh da kan ari aing ngerok personelang malah mun personelang cengkat teu bisa di ieu kan. Nya boga salaki soleh bagera kacida mal manggih bener. Amin. Tak kitu atuh teh kudu loba syukuran dong teh nya. Daripada iya daripada naon sih daripada riweuh naon eta kacida gemoy gitu mah yeuh putra lain gemoy si teteh keur ngerok salakina da manehna mah gemoy saawak-awak lamun misalkan Mang Putra panggih jeung si teh gege nya cingir na ge sakara jeung inung suku bakat niku gemoy manehna mah Jarina jempol semua. tuh teh Repa nuhun teh Repa si teh gege mah ye nya saking ku gemoy-gemoyna da salakina teh ripuh nyuai-nyuaikeun pas rek gawe eta tuh. Ente deui salaki mah jangkung leutik abi nu badag. Nya disuai-suaikeun heula kan loba katutupan teh mah jadi suai-suaikeun heula aduh ieu mana liang teh cenah katutupan. Set. Untuk kitu oge meureun. Oh untuk kitu oge. Oh nya. Bisi teh bisi. Tapi cocok berarti teh gege lamun jeung nu begang mah biasana sok panjang. Bener. Jadi dicolok teh parat kana dada teh. Agok kan ada mah. Siri ya anu panjang mah siri ngarti nu panjang mah. Oh ngerti dia teh alhamdulillah. Nu panjang mah. Ayo mah agok kana dada mah dicolokna ti handap keluar ti dieu. Tuh teh gege da pengasaan teh dicolok teh handap keluar tina babangus nanti dia jadi lok-lokan gitu. Makmu eta mah sedot eta mah 50 meureunana. 50 sedot kumaha kos namalban tikot teh nuhun pisan. Lain karunya sih ya TGG orang ngobrol karya si bunda teh geus lamin teu. Kamar gas hayo we si bunda mah dipake nyuitan dina motor Mio geuning. Kan lamun kaanginan lamun make rok mini si bunda kitu swiu gitu kan da make motor. Swiu. Siga karburator kotor geuning teh. Si teh gege teh sana pun abis ya teh. Abi teh geus kolot, umur abi teh geus kolot, guys. Bunda apal teh umur abi teh sabaraha? 38. Ya udah 8 kolot kene bunda 45 tuh. Nya tuh jeung bunda mah maksud abi teh abi jeung si teh gege wae, si teh gege teh percaya abi geus kolot. Itu tadinya ka abi budak. Juga budak leutik, juga leutik kene juga kolot 25 genep. Da can digelang ku teh gege lamun geus digelang ku teh gege mah langsung ngelotan. Leutik sote teh digelang heueuh, lamun digelang mah jadi gede. Nya, digelang mah jadi gede. Tadi mah si teh bunda linu eta ningali si teh keukeuh keur ngerok. Kikituan pan teh. Kikituan. Ge. Bari ningali awak nanti sapotong cek aing teh gege eta kamera pundurkeun sok teh urang teh geus puguh teu ngareuna hatenya ningali kikituan. Jadi kalian sakieu. Pang-pang nama nu dihandap bisi sok mikir lain-lain gitu tah. Gitu pampan bener urang teh disangka macem-macem per geus puguh manehna keur ngurud ngaladaki kan. Seri salaki. Seri. Ngartieun ngaladaki mah ngartieun. Ngerti ya ngaladaki mah. Lain teh keukeuh berarti salah kita teh mah ya pisannya bager pisannya teh keukeuh bunda teh gege. Alhamdulillah. Teh gegena galak berarti nya. Nya. Ulah tuh tong digalakan teh karunya bisi kanjutna komper. Si kanjutna komper kan. Kontole komper. Teh Ulan buka kamerana Teh Ulan engal gelis. Teh Ulan engal. Buka eta kamerana engal. Da abi ari ningali irung hungkul mah teu tega abi teh nya bundanya. Heeh. Ari ahos urang mana urang Garut. Mang eta cek si keukeuh cenah Iraha podcast teh. Nya hayu iraha teh keukeuh iraha ieu tiasana. Keukeuh teh minggu ayeuna mah kan keur riweuh keneh tah. Minggu-minggu hareup kan aya endosan insyaallah ka Cimahi. Klinik kecantikan tah lamun ieu mah lamun aya waktu mah jadi sakalian gitu ngarak ke ieu. Nya DM ka abi gitu. Aduh duh. Nepangkeun abi teh Cimahi, abi ge teh Cimahi. Nya DM ka abi. Nya heueuh pan Sariwangi teh Cimahi, Cimidi teh kan perbatasan Cimahi ari teh teh. Heeh, bener. Masih ke nasibna Bandung. Ya mari mencetak.
Teh Ulan engal atuh Teh Ulan ieu teh Ulan tadi ningalikeun irung ayeuna popoekan ari Teh Ulan kumaha asa ningali bujur abi teh ari poek kieu mah. Iya nanti lampu nanti kurang caang jadi poek Oh ai Teh Ulan teh di mana Teh Ulan? di jonggol. Di Jonggol. Ari Jonggol Ari Jonggol teh kapi kumaha ka konsa. Ka konsol. Kan Jonggol sareng konsol teh sigana mah dilanceuk teh teh. Tadi lancet. Teh Ulan tapi Teh Ulan teh lelengohan atawa tos ieu? Atau punya anak 3 Alhamdulillah. Salah, tapi aya ieu na kan? Aya caroget. damel Oh, kerja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Henteu puntennya abi teh sok naros kitu teh soalna naon ngarabi teh Bang Blas lamun misalkan oh iya misalkan aya carogena atawa naon Bang aman gitu ka abina. Jadi lamun misalkan mata abi sok naros ka sadayana ge nu narek teh sok ditaros ka abi ieu teh gaduh caroge tapi henteu kitu. Teteh caroge teh moal naon tapi mun heureui siga kieu. Henry, waalaikumsalam. tenang moal Tenang moal Santai. sok atuh si siniran heula. Tuh si Bunda mah di pareuman. Mana si kekeuna coba Bunda sok. Ka dieu Kela lain ek di pareuman ek di mute ya bisi gandeng barudak keur nyanyian. nya si keke sina ka dieu heula atuh eta iraha rek podcast gitu. Waalaikumsalam. Salam Didin, maaf Kakak. lami Kang teu naon kulan. Di heula cek tian cenah iraha ek podcast teh. Sok Teh Ulan si siniran heula coba Teh Ulan. oh, Si keke mah loba kahayang cenah rek nyanyi, cenah rek podcast jadi nu bener rek naon. Dua nana gitu naon cenah ke minggu payun cenah. Oh nya siap. Ke DM ke tu kabi. Atau Jadi Bunda we. sekalian Jeung Bunda ka dieu teh. duka aku mangke we mun bunda libur sebenarnya bunda kan dibagi rapot teh Jumaah insyaallah minggu payun mah libur. Kela. mau sami wae nya Jumatnya di ieu rapot. Salayanan mohon lain ieu si Teh Ajeng ajarkeun bikin live teu bisa abi ngajarkeun bikin live mah. Mun bikin anak bisa nah ari ngalagu sok jorang we. Henteu jorang Teh Rusani, Teh Sani ieu nya. Ku abi dijentrekeun dieu. Urang abi hirup tos puluhan tahun di alam dunia gitu abi teh hirup. Terus nah dina bagian awak abi teh aya nu namina kanyut. Nah kanyut meni ulah disebut gitu ari irung, soca, menu lain nama bebas disebut nah. Lain masalah ngawinkeun budak bungsu oge kan ngagrogrugkeun kanjut. Nya bener gitu. Ada eueuh kanjutan mah ada moal daek wae gitu. Nya Tapi teu aya kanjutan atuh kumaha moal bisa jadi anak. Mau bisa berkembang biak atuh. bade Bener. bade ka mana Teh Ajeng bet Waalaikumsalam ageheng. Alo iya ageheng kemarin abi ya. Namina sami-sami geheng. Nya Teh Ulan engke pami ka ku abi di-upload teu sabios Teh Ulan. Oh boleh sok. Nya engke ku abi di-upload ka ucup abinya. Teh Rusani ya Teh Rusani orang ngawangkong sok. Perkawis ieu teh rada unik kita bahasan teh abi bade ngajentrekeun perkawis jorang dina Sunda teh duwi ka mana jadi urang ngobrol tah jorang disebut jorang teh siga kumaha gitu tanya. Ya aya bahasan. Meungpeung aya sadayana aduh eta tukang pijit di luhur euy tinggal ieu geplak-geplak gitu jika nonton film bokep geuning teh terang bokep. Anu bawalan dikepret-kepret geuning abdi mah burik sana sideung. Nya Nya bujurna dicabok kan. Boal dikepret-kepret. Jadi bokep teh asal katana tina eta, tina boal dikepret. Teh Rusani sampurasun. Teh Rusani bawa edan. Teh Rusani. Terus. Dadah Kang. Assalamualaikum waalaikumsalam Teh Ajeng. Omatnya Teh Ajengnya engke. Urang penak dina tutumpakan. Sani. Iya Teh Sani, iya medalin goreng sinyal Teh Sani mah goreng adat ya, soalnya ada sinyal nama halus tuh tinggali. Teh Sani, eta tinggali tukang pijit di luhur, eta tato tinggali. Tato dak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain tato daki eta mah teh. Terus Sani eta tuh pameunteun ningali. Mohon diantos naon Teh Ajeng, diantos ditumpakan atau kumaha ya, si Teh Ajeng masuk diantos wae. Antosan di pengkolan. Alah sia Teh Rusani tingali tah kitu atuh guys. Pas on cam teh langsung seuri. Tadi masih Teh GG nya pas on cam langsung kikieuan.
Aduh aing teh langsung mikir karena naon teteh cek abi teh sing horeng keur ngerok salakina. Tah kitu teteh atuh kanu caang si teteh mah tadi mah abi menikot poek cek abi teh teh mana. Mang Tah cicing di rum si Mang mah matak garing huntu. teh naon teteh daripada garing bujur. Jadi tadi cek si Teh Rusani aya kecap anu aya nu kecap hade cek si Teh Rusani teh. Mang cenah naha meni jorang wae cenah kitu. Abi ge justru abi teh jadi pertarosan ka abdi nyalira aceuk sadayana. Anu disebut jorang teh siga kumaha da saketerang abi mah jorang teh paranti ngamanian orok. Jolang. Abi masuk sering ngeunah sorangan lamun ningali keur nyanyi ngalewat di beranda abi ya Allah ngeunah seuri sorangan tapi era rek ngakak teh seueur disangka nu gelo. Emang kunaon? Emang Teh Rusani ngadangu nu mana? Pokoknya mah Lucu halus we omongan setiap ngalewat ku abi masuk di polo. Nya cik anu emut Teh Rusani nu mana cik? Mana nya seueur teuing atuh da lieur pokona mah pikaseueun wae eta bahasa Sundana. Ai teh Ulan anu mana? Teh Beri. Enggak lah tuh naik ka dia Teh Beri. Mananya lupa deh dah pokoknya mah loba na kanjut-kanjutan gitu. Tuh abi mah teu ka teu abi mah teu kanjut. Nyaucupna beresok tempo. Nyaucup nama aduh. Pokoknya aku ge ditaro dibikin status di WA. Terus Banyak yang ini lucu. lucu sateh lamun eueuhan body teteh. Si Gege menya. Teh Beri naik lah tuh Teh Beri sakedap. Ai mah lamun Teh Beri teh resep lamun Teh Beri teh. Beri hartos nanti nyata nya Teh Rusni arin Teh Rusni iya aman pami damel konten ku abing ke diupload ka Ucup Aman insyaallah aman mun moal naon gitu pada kan aya istri teh nu alim matan api misalkan naon gitu kan soalna abi teh nu live di abi ayeuna teh abi teh bakal ngawitan konten-konten abi siga kieu teh ku abi bakal ditaekeun kana platform anu sanes nya sapertos Ucup atanapi Facebook gitu bakal araraya sadayana matak beungeut teh kudu tingalikeun da teu percuma ari abi ngomongna jeung tembok mah bener teh Teh Beri aduh sun jauh Memotak. oh Teh Beri mah karesepna eta naon sih torok-tok oleh-olehan nu montok meni lehoan Untuk kekewean. cing coleah heuceut kucing di kopeah Ame Asa karek ngadeng ya heuceut ucing di momok kopea. tong di ome matak jaram kanu kuku. hah Karek Asa- ngadengi naon da eta kaulinan Naon bieu teh asa karek ngadeng ya heuceut ucing di kopea. emang heuar teteh jadi kan ngarah teu orat jadi di kopeahan gitu kan ucing masuk sangeunana nya jaman teu di calana jangan liwat kan hareupeun beungeut teh tetongengan sok teteh ngaliwat hek teu di calana hek nongeng di hareupeun lalaki da pasti moal diantepkeun ku lalaki teh sok ieu di dieu pengawe hungkul sok eta si ucing teh kitu nya teu make calana tetongengan di hareupeun lalaki ngaliwat we sangeunana matak ditutupan ku kopeah letoy ulah letoy atuh pami letoy tadi dia milih di dieu tah di antara opat ieu moal letoy digelang saeutik ya Kudu digelang. nya digelang lamun letoy mah gampang didempet ku panto langsung moal letoy mata kan aya lagu perepet jengkol teh kan gitu perepet jengkol jajahean kacepet ontol jajaretean mata abi nyieun deui perepet jenil ayeuna teh nyen ngarah adil soalna lalaki ngarah ramek euy pas abi perepet jengkol teh jadi abi nyieun perepet jenil jajahean kacepet itil jajaretean gitu bener Kalau Pak udah beres lihat WA mi, nya dede nya cicing inung teh keur hiburan. nya dede maneh teh engke ku uing geura dede di WA si mamah mah Pak kalem curiga bahas Kalau udah beres lihat WA mi. curiga bahas barang handap mang lain barang handap barteng ieu mah barang tengah jadi kieu nya ye wadia balad sadayana jadi abi teh kan sabenerna mah nalungtik sababaraha mangsa ka tukang ieu rada serius ieu rada daria lamun daria ke teh sok langsung penonton teh kalalabur sih kehe teh gunaonnya di urang Sunda teh jadi lamun di Garut mah di lemur abi aya nu ngaranna teh lemur sarkanyut ya tah situ budak keukeum meterangeun Nah ya. Naon? Bedanya, Tahu pasti heuceut di aya. lemur sarkanyut
Lembur sar kanjut. nya ngaran lemur ngaran Rupana eta. ngaran kampung Sarkanyut, terus di Ciamis aya ngaran lemur Pasir Heuncet. Nah, aya di Gitu. Lembur mah aya laguna pasti Aya laguna di Pasir Heuncet urang panggih jeung manehna di Pasir Heuncet cenah kitu laguna teh aslina. Jadi bete mimiti nalungtik nah bet aya kecap jorang padahal aya ngaran lemur anu siga kitu. Bari jeung eta teh lemur ti baheula cing cirining. Aduh all in sia euy. Aduh ti pasian kopi ku si Geheng. Aduh aing mah. Makasih. Mang Geheng Asal jangan kopi dingin. nya. Asal jangan kopi nangkau dengan basmalah soalnya geus boga salaki kabeh di dieu mah. Nah, masuk saha abi janda. Alhamdulillahirabbil alamin. Sia amanah bet alhamdulillah. Salah. Pas ieu posisina ieu paling kiri janda, paling kanan janda, anu Ih, tengah kalau boga. udah lihat WA nya dede engke ditingali. Eta mah ngagawean TGG. Eta mah ngagawean teh Rani ieu ge palih dia teh jenderal. Ieu anu tengah mah aman, anu tengah sareng luhur aman. Teh Wulan mah aman. Urus teh Wulan mah atuh sagede ping-ping teh barangna gere kumaha dilepaskeun. Dicolok teh handap parat kana liang ceuli teh anu si teh Wulan mah. Ye, ari dia anu gaduh murang kalih alit teu lamun si teh Keke mah teh Wulan gaduh murang kalih alit teu. Punya 3 tahun. 3 tahun. Sok teh Wulan. Oh alit keneh. Sok teh Wulan bakal tega moal Bade pamit heula ka sadayana ieu murang kali nelepon. embung aing mah. Embung sok. Ke heula. Engke disambung deui. Pamali Nya ieu budak. angkat heula we di dinya, nya angkat heula we sok di dinya rek dengadengikeun teleponan. Nah, Atuh ulah. Naon gitu tingali. naon? Naon ge ku ngawe ape hungkul atuh ngagawean pisan budak teh. Heuh tadi ge ka abi kitu teteh ka dieu ukur pe we hungkul Aindra. Kumaha damang Aindra? Biasana sok minta duit gitu teh. Emang sok minta duit eta mami can minta duit 15.000 cenah ke pangbersihankeun kamarna cenah dipangisihankeun saprena cenah. Har. Kela. Mami teh berarti teh jeung pelanggan anu mana? Bagus. Lain teu disangka oge nya ngobrol-ngobrol siga kieu lumayan oge tuh kan ari daek ngarobrol mah jelemana jadi resep abi teh nya. Lamun misalkan jika tadi ukur salangap begitu kan bingung makhluk bumi ngeselin nah makhluk bumi nge tah eta kan makhluk bumi nge hungkul dia mah. Kelah Ngesang. hangki heula. Nya teh Wulan sok teh Wulan bakal bisa mah ngadi ka budak misalkan budak lamun kiih misalkan. Budak teh Wulan istri pameget. Ya, cowok. Oh lelaki. Nya misalkan teh Wulan budak teh Wulan teh beres kiih misalkan. Jang eta omeh kanjutna bakal wani moal sok ngobrol kitu. Ya wani lah tuh. Diraku Oh tuh wani. Handi. Air teh Wulan urang mana sih? Hah? Urang mana sih teh Wulan teh? Orang jonggol mengker. Oh paingan ada orang jonggol mah dari itu mah biasanya teh Wulannya. Lamun di daerah belah dia teh Wulan wah geus jadi masalah na bebeakan teh Wulan. Di daerah dia mah tanyakan bunda. Nya di dia mah nya memang aya dogma makhluk bumi atuh naik kelas sekedap makhluk di daerah Parahyangan makan aya dogma ieu teh unga teh Wulan aya dogma teh naonnya pikiran kepercayaan anu ditanamkeun kana pikiran yang bahasa nu kitu teh awon gitu. Alas ya naon eta kolor aing mah teh gege mah tadi ping-ping da bieu kolor cik atuh teh gege ya Allah ya Robi aing mah tah lamun di teh Wulan coba teh Wulan gaya ngomong bahasa Sunda di teh Wulan juga kumaha coba lamun Jadi ngomong bahasa Sunda Sunda kasar. nya kumaha coba Atuh kumaha ngomong lagi bingung era nya meureun. nya matakna teh ulah ngomong ku bahasa Indonesia nya ku bahasa Sunda nya tadi teteh kan ngomongna ku bahasa Indonesia gara-gara mung kasar pan. Heeh. Nah sabenerna eta teteh justru ayeuna teh anu bahaya ke urang Sunda teh ayeuna eta justru musuh urang sararea teh eta masalah naon nyakitnya eta bakating ku sieun mung kasar akhirna urang teh embung ngomong bahasa Sunda. Tah lamun urang geus teu ngomong bahasa Sunda
otomatis si bahasa Sunda teh bakal bakal leungit. Tah lamun geus leungit bahasa Sundana bakal matak kebudayaan ge bakal leungit, lamun kebudayaan geus leungit sukuna ge bakal leungit. Lamun abi pribadi geus percaya lamun misalkan bahasa teh eueuh nu kasar, lamun abi mah da bahasa mah ukur alat komunikasi gitu teh. Siga kitu. Hehehe. Kan aya khusus basana di bahasa Sunda mah. Namun yang kakolot kieu yang kasaluhureun yang kasahandapeun yang sorangan kan aya undak-unduk basana. Ente eta mah di parahyangan. Habis mijit jajan ya. Eta teh di parahyangan anu aya unduk basa unduk basa teh. Eta ge Waalaikumsalam. matakna teh di sababaraha tempat di Sunda teh aya nu teu apal masalah undak-unduk basa misalkan siga di daerah teh ulan. Soalnya memang undak-unduk basa teh lahirna memang di tatar parahyangan jeung kaahirnakeun gitu. Tadina undak-unduk basa teh aya nu istilahna cacah jeung menak di teh ulan moal apal cacah jeung menak di daerah teh ulan mah nya. Nah, cacah jeung menak eta teh anu ngabedakeun tah lamun cacah mah ngobrolna kasar, lamun menak ngobrolna lemes tah siga kitu. Eta teh di parahyangan matakna bahayana. Soalna kieu nya teh nya lamun ku abi di imeutan ayeuna teh di sekolah-sekolah di Bandung mah teh utamana nya. Di Bandung mah geus loba sekolah anu nyaram ngajar make bahasa Sunda. Bahaya teteh sebenarnya mah. Toh si teteh sayangku tuh TGG kan di Jawa nya, di daerah Jawa ayeuna nya. Sok di daerah Jawa mah guru teh di sekolah masih kena ngajar ku bahasa Jawa teh nya. Jeung si TGG cicing di daerah Jawa pasti bisa bahasa Jawa. Aku sakit banget, aku sakit. Menak jinggul lain menak jinggonya. Menak minak eta mah. Aing mana kacamata ya ku aing. Teteh apal kan anu konten abi nu kitu? Aku sakit banget. Aku sakit banget. Gas ah. Lain gitu aya kacamata hidung. Mana? Nu ieu nu kieu ha. Aku sakit banget. Si teh GG eta lamun misalkan salakina keur ngambek mau ditampilin gitu kususunanya. Tuh. Aku sakit banget. Wah, awas ya lamun kayak ku abi di upload. Jika ieu teh perdana ya guys, ieu teh perdana konten anu bakal naik karena medsos nu abi nu lainnya. Matakna ke mah Kabeh make nu kitu tah nyanyi kabeh aku sedih banget. Agus sedih, sayangku jangan suka gitu. Kunaon? Kunaon atuh untung ngobrol nu kitu teh naon. Eta ini buku budak teh da bawel atuh tinggalin berbedang. Itu dah emangnya cuma beda tiap daerah teh kan beda-bedanya emangnya. Aku lagi sok ngadangu model orang Jampang nu kitu kan ngomongna teh nya cek batur mah kasar cenanya padahal da emang cuma emang Udah kitu ciri khas mah. ciri khas. Itu jadi sebenarnya mah kan kieu teh nya Sunda nu disebut Sunda kasar teh basic pondasina Sunda nu asli teh nu original teh siga kitu. Karena eta teh lahir Sunda kasar teh kan sampai meh aya unduk-unduk basa. Matakna di Jampang, Cirebon, kadituna kasar disebut kasar soalnya memang kan harita teh puseur dayeuh teh ayana di kota Bandung. Jadi karek ukur daerah parahyangan hungkul nu keuna teh. Jadi can nyebar ka ditu ka dieu. Lamun saterang abi masih kayak gitu. Jadi memang udah kan kaburu periode penjajahanna kaburu beres. Jadi berakhir oge. Kan unak-unak basa teh lahirna seueur cenah teh aya nu tina masalah akulturasi budaya kerajaan Jawa Sunda, aya penjajahan. Wah seueur lah ka ditu nama. Karena nu bahayana mah kitu kan. Abi mah teu masalah sih da bikin ngange unak-unak basa tapi nu bahaya mah kitu. Sasiga si teh ulan alim ngange bahasa Sunda soalna sieun kasar. Terus lamun ngobrol bahasa Sunda kasar teh disebutnya tidak teu bermartabat, teu nyakola teh eta nu bahaya mah. Soalna kan lamun fitrahna bahasa mah sabenerna lain keur ngabedakeun jelema nyakola atau jelema pinter jeung belet, tapi fitrahna bahasa memang alat komunikasi. Ari pinter jeung belet mah teu ngajamin kan teh misalkan anu tukang nipu ge kan ngomongna mah harade nya kan kitu nya misalkan sih kayak gitu. Tapi kan da nipu otakna sih gitu. Jadi memang lamun urang ayeuna mampu ngauihkeun fungsina bahasa kangge alat komunikasi minimal gitu nya. Dan abi ge teu terang. Ngan minimal lamun misalkan urang siga kitu, minimal bahasa teh urang teh bakal aya wae. Misalkan abi ningali contoh di Jawa gitu nya.
misalkan di daerah TGG orang Jawa. Orang Jawa makan di mana aja nganjrek pasti pakai bahasa Jawa, rek kasar, rek halus. Matakna orang Jawa. Naon teh anu Jawa ge kan lobanya TGG nya. Jawa ge kan seueur sebenarnya mah. Di Jawa teh aya Jawa lemes oge, aya Jawa Sunda, Jawa kasar, terus aya Jawa naon? Anu oe, aya oe teh naon? Aya Jawa ngapak. Tapi maranana mah teu pernah ngomong misalkan lamun make Jawa ieu teh goreng gitu teu aya di ditu mah biasa we. Jadi tapi pada ngarti kan dari urang kitu teh. Misalkan Sunda Cirebon jeung Sunda Bandung teh tetep ngarti. Cuman aya bahasa nu beda, misalkan di urang mah itil, misalkan di ditu tumbung, misalkan siga kitu tah. Kan aya bahasa nu beda. Iclik di dia mah. Iclik mah sanes, teh ari iclik mah naekna tah mah. Da bigi apal di iclik, cenah di iclik. Eta teh aya budak ih. Adek Emang gua. ngerti nya iclik banyak. Aya Cirebon di Bandung. Ari Cirebon aya di Bandung. Cirebon kayak aya di Bandung di moalna ngaranna Cirebon. Ari bunda mah baheula mah da di sakola teh diajarna nu kitu kan undak usuk basa nu kitu mah. Sami abi ge. Sami aja jadi matakna aya nanti mah justru nanti pelajaran bahasa Sunda teh teu aya. Matakna leuwih teh. Aya di sekolah-sekolah teh teu aya bahasa Sunda teh. Aya nama. Di dia mah alhamdulillah ya keneh mang ngan bu namanya jadi kieu memang aya naonnya daripada kieu budak ngomong kasar gitu melalui HD ngomong bahasa Indonesia gitu. Nya eta teh nu etan justru nu ngajadikeun cek abi bahasa Sunda jadi begitu diangit teh gara-gara eta. Tak jadi si Teh Ulan tadi, Teh Ulan ge nyariosna teh bahasa Indonesia we daeraheun soalna apal abi ti parahyangan. Jadi Teh Ulan teh era lamun ngobrol jeung tatanggana mah Teh Ulan teh biasa. Jadi jahatna eta teh kitu teh misalkan aya urang abi baheula nya boga babaturan urang Cirebon ka Bandung kitu dieu. Manehna ge teh daripada ngomong bahasa Cirebon gitu nya, manehna teh mendingan teu ngomong. Soalnya kan bahasana ge anu beda gitu nya. Jadi di awal-awal mah sabulan 2 bulan memang teh loba cicingan. Iya salah kan orang Cirebon. Nya tuh bisa bahasa Sunda berarti ari teh atuh kudu nama. Teu bisaeun. Naha? Teu bisa pisahan bahasa Sunda. Naha? Gimana? Kan meureun Cirebon teh anu aya nu bahasa Jawa anu bahasa Sunda. Cirebon dataran tinggi cenah. Oh, geus belah di itu, Cirebon lain belah dieu. Itu tapi biasana mah Cirebon teh bisaeun minimal ngarti lah biasana mah. Orang ngerti. Dataran rendahnya nggak ngerti, Jawa sama Sunda dataran tinggi ngerti. Oh. Tinggi. Kayak siapa? Rumah Lucy Cirebon anak Sunda. Si TGG tinggal ngomong di salaki mah langsung jadi ngapak. Neng di cenah. Mana? Neng di. Neng cet. Masa. Ya udah tuh guys, Airsyad tos silanya guysnya, tos jam 11 geningan guys. Pokoknya engke diantos. Gitu. Bobot cok omehnya tadi. Tunduh geus penting. Jalu. Kela si Jalu rek naik naon lu sok. Rek naik cenah si Jalu kara rek naon lu. Ya, atur nuhun sadayana, sarehat sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tentunya. Nyantosnya ditutup engke ditoong we di Teh Rama rek naik cenah sok atuh rek naik. Teteh kala teh aya nu rek naik ya. Engke dilongok we dina ucup abinya sareng dina Facebook engke. Tah. Deki di mana Tasikna? Waalaikumsalam. Jaya teteh. Manon ya. Alah, Deki mah mani herang, host. Nya Deki Deki namina ge Deki atuh. Menira leueur eta mah ada leueur Deki. Deki teh pan singkatan. Deki. Dadakrin. Deiki. D natenya eta di E. Di E. Ari I natanya itil. Ki nate kasisi. Jadi di E itil kasisi kulan. Abi lungsurkeun heula isin di Mangga. dua istri. Bilih hudangnya arti.
Mangga. Bade ka Nuhun mana Ardi. Ardi? Sieun Salam pawarnu ti Ardi. Abi. Sieuna bikin chat. Teneng ngaran teh daki mah menjadi spesial oh. Dek nanaon. Coba kita. Da Ari Oh, Ari Rahman mah bukan Rambutnya, poek atuh. lain Teh Rahma namanya poe naik teh kita cenah. tadi mani tidak di ieu nya. Iya, benar. Suka selalu. Aing mah itu jelema teh. So, Ari kanu Sirikan herama. ata, Ari kanu herama sirikan. mani Sing jogan kieu we, di geus we modal. kieu we. En, Teh Rahmanya. nenen. Neng cicing ku Teh Rahma we. Sok teh sok. bongana atuh da meni gara-gara yang pisan itu kela ieu lalaunan ngobrol teh ya Allah ya Robi. Jadi pabaliut ngobrol teh. Iya di dia rampa atau nyarios. Heeh lalaunan gitu da pabaliut itu nu ieu kuing di mute tak sok diharurungkeun kuing geuat. Sakali ewang ngarobrol teh ieu tah sok. Geuat nembung naon. Abi Kuing we kela Soalnya pas bade di Cekodam ku Teh Rahma. apaan enggeus basa eta ge cek khodam sakitu sabaraha kali di dinya teh. Basa eta ge cek khodam sakitu sabaraha. Rahma. Naon hodamna? Teh Rahma khodamna itil nyingcet pan basa eta ge cek abi.